Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng manco deui dina Rapi Rasmita YouTube channel. Dina danget ieu ulah sejami dangkeun deui cariyos dongeng Sunda yasana Kang Emon Suryadi Laga anu judulna Kasad di Gunung Sagara. Wilujeng ngadangukeun. Sora jangkrik ngikrik mapaes peuting nu simpe. Sakapeung ditempa sora cicir nu matak gimbir. Sasat nyakseni gunem caturna Mang Walid jeung Bijena anu harita keur ngarobrol di patengahan. Kang, kumaha atuh kahirupan urang teh rek ieu wae? Panghina jeung panghina anu urang ditampa teh hampir unggal poe. Kedah ningali kahirupan urang sakieu eueuh kabogana meureun, ceuk Bijena bari cireumbai. Heueuh nyi, kumaha atuh? Akang geus bingung yang hareupan ieu kahirupan. Geus puguh urang teh jalma teu boga. Tapi ari dihina wae mah, da urang ge masih boga rasa. Nganjuk di warung geus eueuh nu mercaya. Kedah urang siga kieu ayana, walon Mang Walid bari tunggu. Sugan atuh Kang. Liar kaos batur tetanya kanu nyaho. Nyai mah asa geus teu kuat yang hareupan hinaan jeung hinaan ti tatangga. Kabari ge balanja deungeun sangu. Urang 3.000 meni dikurangan belanjaanana. Geus gede teuing cenah hutangna, iraha mayarna. Nyeri hate nyai teh ari kitu-kitu teuing mah. Jabayana budak urang geus gede, butuh waragad anu lain saeutik Kang. Ngadenge pamajikanna ngomong kitu, Mang Walid ukur bisa ngahulang bari melong kosong. Teu kungsi lilapok Mang Walid nembal deui. Nya geus atuh ayeuna mah kieu we nyi. Akang rek liar. Satungtung can hasil mah akang wayahna moal kamulang. Menta tempo sabulan we. Jangan bekel, itu we emas warisan kolot akang, dijeuhkeun ku Nyai Sing Mahi. Isukan akang rek niang. Ceuk Mang Walid bari ngoloyong ka kamar. Teu kungsi lila balik deui bari mawa kanjut undang. Tah Nyai, ieu emas duka sakumaha sok dijeuhkeun sabot akang miang balang siar. Ceuk Mang Walid bari mikeun eta kanjut undang. Ningali kitu Bijena curinghat, katingali paromanana semua atoh. Nuhun mangga Kang, ceuk pamajikanana bari nampanan kanjut undang. Peuting nu simpe nyarelek anturkeun pangeusi lembur pikeun reureuh. Kalepaskeun kacape sangeus pagaweana sapopoe. Kacaturkeun isukna, Mang Walid geus sagedang dan bari mawa bekal sacukupna. Dijajab hiliwirna angin isuk jeung teuteup katineng pamajikan katutua anakna. Mang Walid miang sejaneang dunya anu jadi uberanana. Mang Walid leumpang kawetankeun. Istuning bener-bener nuturkeun indung suku. Aya kana samingguna Mang Walid kalunta-lunta bari jeung teu puguh anu dijugjug. Ajaran nanyakeun cugan aya lowongan kasakur nu katingali keur ngabangun imah. Tapi eueuh lowongan. Kacaturkeun hiji poe minggu kadua. Keur ngalungsar dina handapkeun tangkal sisi jalan bari nahan rasa lapar. Teu kanyahoan ti mana jolna, igireun Mang Walid nyampak aya aki-aki make pakaian rudin. Kunaon Jang? Hayang beunghar maneh teh. Ceuk eta aki-aki bari seuri. Nemongkeun gugusi anu geus eueuh huntuan. Aki, Mang Walid nguniang. Kuningan ti mana yen abdi hoyong beunghar? Ceuk Mang Walid. Teu kudu loba ngomong. Ngilu jeung dewek mun nya hayang beunghar mah. Ceuk eta aki-aki bari ngaleos. Sakedapan Mang Walid ngahuleng, lila-lila manehna cengkat tuluy nuturkeun satu kangeunana. Edas, aki-aki teh gancang-gancang teuing leumpangna. Gerentas Mang Walid bari haruha harehoh beakeun napas. Ki, leumpangna tong gancang teuing atuh Ki. Ceuk Mang Walid bari ngarandeg heula. Are boga kahayang pohokkeun sagala rupana, kaasup rasa kacape. Ceuk eta aki-aki bari ngajewang leungeun Mang Walid. Blesat. Mang Walid dibawa lumpat teuing ka mana. Ngeuh-ngeuh manehna geus aya di hiji leuweung. Mang Walid culang cileung bari tuluy nanya. Ki,
Nah geuning urang teh jadi aya di leuweung kieu. Cek Mang Walid ngarasa reuwas. Barang ningali sabudeureunana anu dilingkung ku tatangkalan barongkotan. Dong loba tatanya. Apaan sia hayang beunghar? Bosen dihina batur. Sakedeung deui nepi. Cek eta aki-aki bari satengah ngagusur Mang Walid. Teu kungsi saparapat jam si aki eureun. Tah, aing bisa nganter ka sia nepi ka dieu. Bisi hayangnya ho. Sia ayeuna aya di Gunung Sagara. Tepungan ku sia Ki Kuncen Gunung Sagara. Tuh, itu tempatna. Jeung si aki bari nunjuk ka saung Ranggon. Sanggeus kitu les ngaleungitan Mang Walid ukur bati oloh. Kamana ari si aki? Cek Mang Walid ngomong sorangan, laju nuruskeun lalampahanana muru saung Ranggon tempat Kuncen. Sanepina ka imah Kuncen Gunung Sagara. Mang Walid tuluy ditalek. Nah bener niat ujang teh geus buleud. Sabab saupama perjanjian geus dicap jempol getih, moal bisa dibedokeun. Sok we ayeuna mah mikir-mikir heula, memeh neruskeun lampah. Ceuk Ki Kuncen bari jongjon sasapu sasat penolih ka Mang Walid. Tos buleud abdi maki. Bosen hirup balangsak wae. Unggal poe dihina wae batur. Abdi tos sanggup nanggung sagala risikona Ki. Lawan Mang Walid bari tungkur. Nyari kitu onaman teu masalah. Ayeuna keneh ku aki maneh dianteur. Ayo ayeuna urang indit. Ceuk Ki Kuncen bari ngoloyong ka kamarna. Teu kungsi lila kaluar deui bari mawa kantong kaneron. Ki Kuncen ngoloyong dituturkeun ku Mang Walid. Tewas duanana arindit muru katutugan Gunung Sagara. Aya kana sajamna duanana lempang nikreuh mapai jalan satapak anu beuki lila beuki nanjak. Nepi ka jalan anu rada datar, Ki Kuncen heureun. Tah Jang, aki ukur bisa nganter nepi dieu. Sok teruskeun sorangan lalampahan maneh. Ceuk Ki Kuncen bari muka kanerona. Laju ngaluarkeun parukuyan jeung menyan bodas katut susuguh sapuratina. Ledu. Parukuyan diduruk. Haseupna mumbul kaluhur nembus dangdaunan. Bari geger nyeman Ki Kuncen mapatkeun jang jawokan. Jang, lawang sakete geus dibuka ku aki. Tah ieu dahar kumaneh. Ceuk Ki Kuncen bari mikeun menyan bodas sagede jempol leungeun. Mun mangga Ki. Walon Mang Walid bari nampanan menyan bodas. Tuluy diuapkeun. Sanajan bari pepeureudeyan. Sanggeus rencen Ki Kuncen ngaleos ninggalkeun Mang Walid sorangan. Laksana aing jadi jalma beunghar teh ayeuna mah. Moal aya jalma nu wani ngahina deui ka aing. Ceuk Mang Walid bari cengkat. Tuluy neruskeun di lalampahanana nuturkeun patuduh Ki Kuncen. Mang Walid lempang katonggohkeun bari mawa sayuta pangharepan. Yen dina hiji mangsa manehna bakal jadi jalma jegut. Sagala aya tur dipika ajrih ku balarea. Keur anteng lempang bari ngumbar lamunan. Korbas, kajleng. Aya makhluk nu ngagajleng ka hareupeun Mang Walid. Dedegna satangtungan jalma ngan saawak-awak pinuh ku bulu. Babangusna ngabusah, sihung rangeteng bari bibirna jebleh. Lebah bujurna kaciri buntut nu nongtot aya kana sajeungkana. Manusia. Nya ngarek naon dadang nyau-nyau ngan dieu. Ceuk eta makhluk bari jarata jerete laju gagaro kana abak jeung sirah. Ningali aya nu ngajegah hareupeunana, Mang Walid langsung mundur bari murungkut. Nyi arek kamana manusia? Unaon mundur? Mamana nyi arek hayang meunghar? Ceuk eta makhluk bari nyamperkeun Mang Walid. Muhun abdi hoyong beunghar, walon Mang Walid bari anggar murungkut. Mun ngindu, dunurkeun ngaing. Tuluy eta makhluk lempang bari rada ngorondang. Mang Walid ukur nurut nuturkeun eta makhluk. Keur jongjon lempang, kadenge anu ngagerewan satukangeun Mang Walid. Bapak!
bade ka mana? Ayo wih. Sing emut kan neng, Pak. Jeung eta sora. Kurunyung anakna Mang Walid anu panggedena tina rungkun. Tuluy eta budak teh metot leungeun Mang Walid. Pak, ayo wih, Pak. Neng antosan di bumi. Jeung eta budak Mang Walid. Ontong dinenge, aban sia yang menghanin. Pok deui eta makhluk bari metot leungeunkeun ca Mang Walid. Mang Walid pada ngagunyeng keduaan, orok kaya tanaga eta makhluk leuwih gede tibatan anakna Mang Walid. Turdud, budak nu keur nyekelan leungeun Mang Walid ka gusur. Les ngaleungit. Ayo ngawat, urang mangkat. Ontong didenge nu hidup mah. Ngeuna mah ngahalangan unggul ka maneh. Jeung eta makhluk bari nungtun deui Mang Walid. Mang Walid jeung eta mangkeluk neruskeun di lalampahanana. Teu kungsi lila gajleng deui aya budak umuran 7 tahun ngajaga ngahalangan. Bapak bade ka mana? Ayo uwi, Pak. Jeung eta budak ngajawang deui leungeun Mang Walid. Tong pipilueun jang, cicing jang. Ceuk Mang Walid bari ngepeskeun leungeunna. Bapak, sini inget ka Ujang jeung si Teteh di bumi. Bapak teh bade ka mana? Ayo Bapak geura uwi. Ceuk eta budak bari angger ngarawel suku Mang Walid. Ceku, budak ditajong ku makhluk nu keur nungtun Mang Walid. Gorentel, budakna Mang Walid ngagorentel, laju ngiles jeung ngiting ka mana. Ngayu, yang ngedeung deui urang nepi, momat nyiang ulang aya jeung nurutkeun nganu manyak maling ka nyiang. Ceuk eta makhluk bari satengah hagusur Mang Walid. Mang Walid teu lemek teu nyarek manehna ukur bisa nurut nung tuyud nuturkeun eta makhluk. Tuh, neuleung munya ngedeung deui nepi. Pokna deui bari nunjukkeun gapura anu kacida badagna. Maneh das eta gapura dihiasna lain ku ukiran jeung pahatan. Tapi ku sarupaning bagian-bagian awak jalma, dimimiti suku, leungeun, sirah jeung segala rupa anu masih keneh nyurucut getihan semu hideung. Ningali kitu Mang Walid ngabirigidig bari tuluy meungpeunan matana. Ontong meungpeun sia teh. Jeung eta makhluk bari ngusap beungeun Mang Walid. Sabada diusap Mang Walid ngarasa hemeng. Sabab anu tadi katempo anggota awak manusia teh ujug-ujug robah jadi ukiran emas anu pating kurilap. Keur neuteub ukiran emas dina eta gapura. Ujug-ujug jeleg aya awewe nangtung ngahalangan jajalaneun. Akang, nah geuning akang teh kalah ka dieu. Hayu mulang Kang. Sing nyaah ka si Neng jeung si Ujang. Ceuk eta awewe bari ngagabrug ka Mang Walid. Tapi teu kebat lantaran makhluk anu mawa Mang Walid kaburu ngahalangan. Kang, sing emut ka Nyai jeung anak akang. Pok deui eta awewe bari metot suku Mang Walid. Hampura Nyai, akang geus bosen hirup sangsara. Hirup dihina we ku batur tepan peurih geuning karasa ku Nyai oge. Ayeuna geus waktuna akang nyugemakeun aranjeun. Walon Mang Walid bari ngepeskeun sukuna. Plus Mang Walid jeung eta makhluk arasup ngaliwatan gapura. Katingali ku Mang Walid sagara seuneu ngagubudag ruhai beureum. Syok geura lunjat maneh Walid. Ceuk eta makhluk bari metot leungeun Mang Walid. Embung ari kudu loncat kana seuneu anu sakitu ngagubudag mah. Ceuk Mang Walid bari mundur. Nyeuneu naon ngeuli sia? Aman eta teh sagara emas Walid. Ngaban sia teh ngayang beunghar. Ceuk eta makhluk bari tuluy ngusap deui beungeut Mang Walid. Dadak sakala eta lautan seuneu teh robah jadi lautan emas. Ngayu luncat jeung aing. Ceuk eta makhluk bari nyekelan leungeun Mang Walid. Jeleng Mang Walid jeung makhluk anu mawana laluncat. Sok, sia-sia di dieu. Ngaing rek bebejang heula ka rajang aing. Ceuk eta makhluk bari sila sinukut tunggal. Teu kungsi lila gelebug angin ngagelebug tarik naker. Rieg jagat eur. Hanjaka waktosna kabujung seepnya para wargi urang cekapkeun ugi ka dieu heula carita dongeng Sunda anu judulna Kasara di Gunung Sagara. Mangga diantos wae dina video anu salajengna. Hatur nuhun kana sadaya padartosanana. Kade hilap dibantos like videona, subscribe oge channelna kanu teu acan supados uat tami sumanget.
ngadamel carios anu salajengna. Permios.